Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu jangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Atuh gancangna carita parahu teh dihadean we. Asal bisa ngangkleng cenah. Sabadareng separahu dihadean duana teh laju balhayar. Nyorang sagara angkleng-angklengan ka tengah. Parahu teh aneh najan ala kadarna tapi bisa nyuruk jika anu dibantuan ku angin jeung cai. Mang Utun mani colohok. Alah, hebat yang. Ieu parahu butut teh ajaib. Lajuna mani nyerepet kieu. Jiga pasar. Nya teu kudu capek ngawelah ieu mah ye. Boa-boa dina ieu parahu teh aya jin jang aya jin. Nya mang aya jinan samalah mah rajana. Eta kapan rajana teh? Nya mang. Si Ujang mangarekeun ka mang teh raja jin. Kieu oge jelema jang lamun dibandingkeun jeung bangsa jin mah. Mang teh masih keneh pangkasepna jang. Keke. Nu bener jang, nah ieu parahu teh aneh kunaon ye? Ulah kaget atuh mang kapanan ieu parahu teh ditumpakan ku uing. Lauk kieu oge bisa dikadalikeun komo parahu atuh mang. Paingan atuh jang ari kitu mah nya. Percaya ka si Ujang? Bener-bener hebat. Ka mana ye jang urang balayar teh? Kapan sakieu legana ieu laut teh ye? Teu puguh anu dituju. Malahan mamang mat teu nyaho kulon we tan kidul kaler ieu teh. Tinglung. Nu penting mah geus aya di tengah sagara we mang. Sugan we urang teh diparengkeun sagancangna panggih jeung Kiragapati sapara kanca. Nya jang ari ceuk mang mah kangaranan bajo lautna pasti marehna teh ngincer-ngincer parahu pamayang jeung deui parahuna para sodagar jang. Jadi saupama manggihan parahu gede ye. Parahu para sodagar urang tuturkeun. Sugan jeung sugan. Pihakna Kiragapati oge aya nemongan jang. Bener oge nya mang. Nyakeun lah lamun aya parahu gede. Urang tuturkeun urang intip. Si Jaka jeung Mang Utun teh laju we balayar malahan mah geus aya kana satengah poena. Tapi acan manggihan tanda-tanda anu nyurigakeun. Acan manggihan parahu sodagar pon gitu di parahu pamayang sokomo parahuna bogana Kiragapati mah. Ngan bae basa manggihan hiji pulo. Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh katarik perhatianana. Lantaran aya parahu anu keur nyandar. Alah jang. Itu aya pulo jeung aya parahu anu keur nyender ka sisi jang. Alah. Buah-buah ye. Parahuna Kiragapati. Urang teang. Nya mang. Ayo urang kaitu urang teang. Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh mani panasaran atuh sugan we cenah eta teh parahuna bajo laut komplotan Kiragapati. Basa geus dipariksa tetela parahu teh kosong eueuh panumpangna. Kawasna bae cenah keur tarurun di eta pulo. Kosong jang. Eueuh nu numpakna parahu teh ye eueuh panumpangna. Boa-boa keur reueuh ieu pulo jang. Nya hayu mang. Urang hanjat, urang teangan. Atuh gura-giro we duana teh lembang muru asup ka eta pulo.
saduana teh keur jongjon leumpang. Saknya nama di antara rajekna tatangkalan aya sababaraha pasang panon anu keur merhatikeun we kawas keur ngintip-ngintip. Tingali euy. Ai jalma asing anu kumawani datang ka dieu. Enyen sahanya euy. Moal kitu jalma nu keur naruntik markas urang teh pihakna urang bule. Kapan ketingali ku sia tuh? Jalma itu teh boleh tuh diantar ku bangsa urang. Nya jigana mah pihak urang asing ieu mah. Cilaka euy. Gancang, urang cangkalak bahaya ya. Memeh maranehna manggihan markas urang. Nya bener euy. Urang tewak orang cangkalak. Ayo urang tewak. Siap. Urang tewak euy. Kapung wakul buaya mangap. Ulah nepi ka marena asup ka tengah pulau euy ngajawankeun pamukiman urang. Sababaraha urang jalma anu keur ngintip teh cung jarang atuh kaluar tina panyumputanana geus kitu mangahadang ngahalangan jalan. Pikeun sejaka sagara sanyana mah geus nyahoeun. Lamun dirina teh keur diintip-intip ngan bae pura-pura we kawas anu ngahaja. Sa sia teh euy. Kumaha wani asup ka ieu pulau. Kurang ajar sarua jeung sosoro kojor. Anu wani asup ka ieu pulau nganung harti moal bisa balik deui alias moal salamat deuleu. Kuring jaka sagara. Tah ieu batur kuring ngaranna teh Mang Utun. Saha maraneh teh euy? Bawa-bawa sia anak buahna Ki Ragapati. Oh, dewek mah lain anak buahna Ki Ragapati deuleu. Lain urusan naon jeung si Ragapati deuleu. Ceuk salah saurang di antara manehanana teh bari sirih reret we jeung barabaturna. Jika nunggis apal karena eta ngaran, ngan bae cenah maranehana teh lain anak buahna Ki Ragapati. Kuring teh boga pasualan, boga urusan penting. Lantaran eta jelema teh jelema jahat deui kudu dicangkalak. Jadi sia teh keur neangan Ki Ragapati. Hahaha. Di dieu mah eueuh nu ngaran Ki Ragapati euy. Pokona mah dewek mah lain anak buahna Ki Ragapati sia kurang ajar. Ih nyasugan we atuh apal ka si Ragapati. Sapedah jiga nu nyaho geuningan. Memang nyaho. Si Ragapati teh pupuh komplotan Bajo euy anu geus kasohor deuleu. Nah, utusan di mana sia teh peten nanyakeun si Ragapati sagala rupa. Terus terang. Dewek oge musuhna si Ragapati deuleu. Ah, jadi gitunya. Teu kudu nyaho uing ti mana nama. Lamun maneh nyaho ka Ki Ragapati, keun bae musuhna oge. Da sarua uing ge musuhna bejakeun di mana-na. Sugan we maraneh mah apal. Jeung deui meureunan sasama Bajo Laut. Kurang ajar sia. Teangan we ku sia deuleu. Teu nyaho aing mah. Dewek kabeh mah lain Bajo Laut sia. Bener sia. Ulah sangeunahna euy. Dewek kabehana teh lain Bajo Laut deuleu. Asok. Gancang tinggalkeun ieu tempat. Lamun hayang salamat. Ih, ulah amak atuh ai lain Bajo Laut mah. Nah, bet amak sagala rupa. Nya ari teu nyaho ngeunaan di mana si Ragapati mah teu naon. Tapi nah bet ngusir-ngusir sagala rupa. Bet kawas anu kasieunan. Enya bener buah-buah maneh teh jalma jahat. Sarua Bajo Laut sarua jeung si Ragapati sia. Kurang ajar sia. Dibere kasempatan hirup teh galakat calutak euy. Dipodaran sia. Geus ah. Bari ampun jalma kieu mah. Ayo euy. Gabung. Tewak urang podaran deuleu. Jeleng. Eta sapubuhan jalma teh langsung pating kera jeleng bari ngaheumatkeun pakarangna masing-masing. Ugue atuh Mang Utun teh manis soak. Kan untung rika cijaka teh langsung ngacewang Mang Utun. Geus kitu mah dibawa ngacaul kaluhur ngagajeleng ka tukang clek napak dina lemah. Alah jang untung we Mang teh kabur dibawa ngejahat ke gajeleng ka dieu. Lamun lah teh ruka teuing nasib Mang. Meureun Mang teh bakal direncah. Mang teh bakal maewot jang. Ulah sieun Mang. Dagoan Mang didiekeun. Eta jalma jahat teh kuing bakal disinghareupan. Kituna teh si Jaka mah ngacorelati we maju ka hareup ngahadang musuh anu katempok pating baratak. Potong kabur sia kurang ajar. Moal bisa kabur. Hahaha. Montong nyobaan ngaloloskeun diri sia. Sia moal bisa leupas najan kabur ka mana bakal diudak. Ih, saha anu arek kabur sok.
Dar ayeuna mah kuing bakal dising hareupan. Si Jaka Sagara teh gesing kieu kiwari malaluasa. Hantik karagok kumang utun atuh darwe tarung. Sabubuhan jalma teh cung jalang bari ngahambatkeun pakarangna sewang-sewangan. Tumbak pating corocos, tapi sekelas si Jaka teh geus ngebutkeun dampaleungeun. Wus, kekuatan tiis sumebar saju maniman jaura palukarna atuh anu corocos sikeun tumbak teh nepikeun ka malunur ka tukang. Sedengkeun baturan nu saurang anu nyekel Gobang ngaheumbatkeun Gobangna arek nyabot kana beung. Lop, si Jaka Sagara ngalok bari newak eta Gobang kepeudang dicekel. Eta Gobang sabari dicekel ku si Jaka Sagara teh balukarna Gobang teh nepikeun kalee. Kukuwe atuh nyekel Gobang teh mani moloh kaget mata simeteun, teu percaya kana titinggalianana. Laju we ngakajeleng ka tukang. Gobang aing nepikeun kale kurang ajar. Dikumahakeun sia. Ih, teu dikukumahakeun kapan katempo kuing ukur dicekel. Ulah pamer bangga bisa sia. Marugna aing teh bakasieun ku sia. Ayo oi. Kapung makul poe mangap. Sok sanajan ngerasa kaget kana wesen si Jaka Sagara. Tapi eta sabubuhan jalma teh neka doe maju dina rajang. Tumbak pating corocos malahan mah anu ngaheumbatkeun jaring sagala rupa. Tapi si Jaka Sagara teh geus ngebutkeun di dampaleungeunna. Wus, kiwari mah leuwih cepat atuh malahan mah. Awak tiis teh sumebar salju mancaura. Keuna pisan kana awak maranehanana nepikeun ka kahana gatuh. Awakna karasa kaku bari jeung ngahod-hod katirisan kawas anu kabulusan. Baturna anu nyekel Gobang tadi teh soak atuh geus kitu mah barotak we lumbat. Jika nama arek bebeja ka gegedugna. Si Jaka ukur melong teri nyampeurkeun ka musuhna anu keur ngahod-hod we bari jeung kaku. Sok sia, rek kumaha ari geus kieu sok. Kapung aing, tah kepuk. Nah, sia teh kalah ka ngajaredog kieu. Ampun Jang, ampun. Alah, naon ieu teh Jang? Tiris, alah, teu kuat. Alah, ampun Jang. Ieu mang tiris kieu ye. Alah, ampun, ulah ditandasa Jang. Saha anu rek nandasa uing mah moal nandasa ka maranes ya. Uing mah ukur ngabela diri. Maraneh anu rek nandasa berejeung ngahurup uing sagala rupa kawas ngarencah embe wae ya. Weh sing ngarunya we yo. Uang teh katirisan Jang. Sakeureukeun. Nya heug bae ari hayang cager mah ku uing bakal dicageurkeun da uing mah teu niat ngabinasa. Teu niat nandasa. Laju we si Jaka Sagara teh ngadeugetan anu keur pating caranteng bari ngahod-hod plak plak plak. Tak teh ditepakan saurang-saurang. Da kesakala anu kaku teh ngadadak bisa usik. Bisa obah deui malahan mah geus teu karasa tiris. Geus kitu mah atuh eta kabehana teh pating beretak we lalumbatan teh sirik nama paheula-heula. Soak ningali si Jaka Sagara. Ai geus ditulungan teh kalah lompatan sia. Weuyo, euloh eta bujur meni ampul-ampulan. Alah Jang salamet. Nah saha eta komplotan jalma jahat teh Jang? Kateuing saha mang? Nu jelas lain anak buahna Kiragapati cenah mah. Tuh lalumpatan ka belah ditu. Hayu ayeuna mah urang tuturkeun, urang buktikeun. Nah komplotan saha ye jalma jahat teh? Pasti ta jalma teh sarua baju laut kawas Kiragapati. Ini Jang, tapi moal naon Jang? Pangaranan urang teh datang ka sayangna jeung sieun mang mah. Bisi lain saurang dua urang. Pasti robaan Jang. Urang teh lembeur ribu ai kudu nyang hareupan puluh-puluh mah Jang. Ah, ulah sieun mang. Keun we najan nyang hareupan jelema puluh-puluh ge. Uing mah bakal dising hareupan. Nu penting mah urang teh nincak dina jalan bener, kudu teuneng jeung ludeung. Alah, nya Jang percaya ka ujang mah. Nya atuh hiji Jang. Urang tuturkeun tu ka belah kulon geuning Jang arasupna teh. Nya, hayu mang. Si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh laju we naluturkeun ka mana eta jalma lalumpatan arik diteang cenahna di mana caricingna. Jeung komplotan saha eta jalma jahat teh? Keun urang tunda si Jaka Sagara jeung Mang Utun.
Ayeuna mah urang caturkeun di tengah eta pulau teh aya pamukiman. Katembo imah manirentul. Di antara imah anu panggedena teh aya anu keur guna mencatur. Tetehlah eta anu keur guna mencatur teh si lalaki anu pangheulana lumpat anu gobangna teh geus dileekeun ku si Jaka Sagara. Jika nama keur laporan we ka Jadugna. Jadi eta jalema teh si Jaka Sagara keur neangan Siragapati euy. Jalar pisan bah. Eta jalema teh ngaranna si Jaka Sagara. Cenah mah keur neangan Siragapati ngan barang diusir teteh lang ngalawan. Malahan mah basa dihurup oge. Gagah pisan teh jalema teh. Abi mah hariwang bah. Bisi-bisi eta jalma teh utusan ti urang asing. Da pakulitan ge bule. Kumaha lamun nepikeun ka nganyahoankeun pamukiman urang yeuh. Markas urang cilaka. Bisa-bisa urang teh diobrot ku musuh. Ari pakulitan bule mah bisa jadi. Eta jalma teh utusan bangsa deungeun. Urang asing euy. Nu keur naluntik Siragapati. Bajo laut nu salala ieu meureun ngaganggu maranehna ka asup urang. Nya bahaya lamun nepikeun ka nganyahoankeun pademukan urang mah. Nya bah cilaka. Eta jalma teh kudu sagancangna dicangkalak. Ulah nepikeun ka kaburu ninggalkeun ieu pulo. Bisi ngabejakeun ka baturna wah cilaka. Ayo dolo. Eta jalma nu ngaran si Jaka Sagara teh kudu kacangkalak. Kudu katewak. Urang podaran. Tapi na bener yakin eta teh utusan bangsa asing, bangsa deungeun. Ari ningali tina pakulitan mah jelas kulit teh bule nu saurang deui mah sarua jeung bangsa urang. Nya jiga mah ti bangsa asing. Nah anehna teh ngomong nama kawas bangsa urang. Ngomongna kawas bangsa urang kumaha ya? Bahasa nama bahasa Sunda. Malahan mah lancar we kitu tah. Bah, nya mangga ayo nama euy. Eta jalma teh urang cangkalak dewek jadi penasaran. Cik lalaki nu geus aya umuran beungeutna teh katempo pikasieun utayalian di bahajoran. Ari bahajoran teh sarua we jeung Kiragapati mupuhan jalma jahat. Jadi bajo laut anu sok ngaganggu para sodagar jeung pamayang. Boh bangsa urang pon kitu di bangsa asing. Atuh bajoran teh marantakeun we ka anak buahna pikeun newak si Jaka Sagara. Hayu cenah eta jalma teh kudu katewak ngabahayakeun kana kayaan maranehanana. Teu kacaturkeun di jalana. Bajoran sapara kanca teh geus ngahadang si Jaka Sagara anu geus mimiti asup ka tengah pulo. Si Jaka jeung Mang Utun anu keur lempang teh ngarahan negatu lantaran dihareup teh katempo maninga ceng-jreng para bajo laut dina jumlah anu lain saeutik aya kana puluhna. Tapi pikeun si Jaka mah henteu sieun atawa seber ningali puluh-puluh jalma oge. Srog atuh maju ka hareup. Jang, geuningan lobaan tuan cek Mang oge. Eta bajo laut teh lain saeutik. Teuing hade urang lompat Jang cilaka. Urang teh pasti bakal dikepung. Tenang Mang, ulah sieun daguan mamang mah di dieu keun. Uing bakal dising hareupan najan loba ge lah. Moal sieuneun aing mah. Si Jaka Sagara mah nyaranteng we maju ka hareup teh ieu sieunun. Sedengkeun ari Mang Utun mah katempo mani murungkut ku lagi ruwe neangan pajumputan. Bagoran sapara kanca teh kaget atuh nempo si Jaka Sagara anu teuneung ludeung wanian gede wawanen cenah eta jalma teh najan saurang oge. Wanian sia nu ngaran Jaka Sagara teh bule. Bener, ngaran kuring teh Jaka Sagara. Nah saha abah teh? Aran dewek goran deuleu. Tungawasa dia pulo. Si Agus kumawani ngambah ka wewengkon dewek. Jeung nyieun kaributan. Baka narimakeun akibatna deuleu. Uing mah hanteu nyieun kaributan. Bongana we anak buah abah. Anu nyieun kaributan mah uing mah datang teh rek nanyakeun ngeunaan Siragapati. Ari-ari teu nyaho mah teu nanaon. Tapi bet ngusir-ngusir bari jeung embung kanyahoan. Pasti abah teh jalma jahat. Nyata bajo laut sarua jeung Siragapati. Benar deuleu. Dewek sarua bajo laut.
Ngan bae antara dewek jeung Siragapati teh mojo deuleu. Awa urusan. Ngan bae ayeuna sia kudu tanggung jawab. Sia geus wani-wani ngambak ka wewengkon dewek. Ngandung harti sia bakal kojor. Sok lah rek kumaha da uing mah moal sieuneun. Bener tetela geuning maraneh teh jalma jahat para bajo laut anu kudu diwaras ya. Ai somong sia jaka sakara. Na teh sieun deuleu. Kapan dewek teh sakilo mana? Hah? Najan lo bage aing mah hanteu sieun. Maneh mah kabeh ge teri sia. Puguwe atuh eta bagoran teh kaudang ngamarana katingali beungeut na teh mani kedeung untuna kekerot panona molotot. Ngan sakilat musiwal ngaruwarikeun pistol geus kitu mah ditembakeun atuh dibakaeskeun. Jedor. Jedor. Pating harieng pating balesur. Pelor rek nyasar kana tarang si Jaka Sagara. Tapi si Jaka teh tenang we. Nempo pelor anu pating harieng teh ngan sakilat ngakilekeun sirahna plos atuh pelor teh nyamos. Jedor deui ditembakeun kiwari mah nyasar kana dada. Sakali ieu mah eta pelor teh henteu disinggahan. Tapi dipapag dampalengeun si Jaka Sagara teh dikebutkeun wus. Aya anu pating belesat mangrupakeun es batu anu ngahadang pelor anu pating harieng anu pating jariut. Pelor anu diadu jeung es batu teh maniplak bukatur raceleng puguh we. Bagoran jeung sakabeh anak buahna teh mani molohok. Tetela geuning cenah si Jaka Sagara teh boga kemampuan anu aheng, ilmu anu aneh anu kakara teuing disaksian ku maranehanana. Tapi bagoran teh henteu cicing aju we marentakeun ka sakabeh anak buahna. Tewak cenah tewak eta jalma teh. Najan gagasak ti sapiraku atuh ari ditepung ditarewak kulobaan mah tangtu we cenah bakal ribu, bakal eleh, bakal katewak. Montong kala pating polohok. Ajok tewak euy cangkala kulobaan. Podaran sakalian. Sabada di komando kitu mah atuh anak buahna bagoran teh cung jeleng pating peretek. Ngepung ka si Jaka Sagara. Malahan manggis ngaheumbatkeun bakarangna sewang-sewangan. Tumbak jeung panah pating corocos. Gobang jeung badok pating serebet. Pun kitu deui aya anu ngalungkeun tambang atawa jaring segala rupa. Tapi pikeun si Jaka Sagara najan kudunya ngahareupan jalma anu sakitu lobana oge. Tetap petagen we teu lureung. Malahan mah sabetan-sabatan gobang jeung badog teh bisa disinggahan. Panah jeung tumbak teh ukur nyorocos kana tempat kosong. Pun kitu di basa jaring geus hasil ngarungkup awak si Jaka Sagara. Jaring teh entengeunna keur dipegatkeun mani brut berat atuh puguh we. Kabehana ge mani molohok kage tetela geuning cenah tanagana teh bedas luar biasa. Dan jelema teh. Na urang mana si Jaka Sagara teh boga kakuatan nu para luar biasa na. Kakara aing meningali jalma nu boga kagagahan kesaktian sarupa kieu mah. Ayo koy. Kapung ulah mundur. Bagoran terus ngomano ka anak buahna. Teu saeutik anak buahna teh anu pating jarungkal pating jarengkang. Pating koceak, pating ngaradu. Loba anu alunur-unuran we da sieun meureun soak ningali wewesen si Jaka Sagara anu sarupa kitu mah. Bagoran kiwari mah panasaran laju ngagajelengna rajang. Dampalengeunna tarek ngagebrok kana careham. Kepeudang ditewak ku si Jaka Sagara. Karepeng atuh. Bagoran teh nepikeun ka kekerepengan lantaran beureup teh karasa panas. Ampun lepaskeun jang. Apa panas. Lepaskeun. Sok sia. Rek kumaha maneh teh? Ampun jang, ampun. Rumah siapa salah apa? Ngaku karena kehebatan ujang, arek taluk ka ujang. Ari geus ngaku tunuk taluk mah tuh dilesotkeun we. Bahajoran bari nyekelan leungeun anu katembok kawas anu kabeulem. Geus kitu mah laju diubaran ku si Jaka Sagara. Teu sakara-kara kiwari mah leungeunna teh geus cager geus teu karasa panas.
Atuh bahajoran oge manehna kudu muji karena kahebatan si Jaka jeung deui teteh lah cenah eta Jaka teh hante boga maksud ngabinasa ka musuhna anu geus teu walakaya. Nganu ngarti cenah eta si Jaka Sagara teh bener-bener nyatria. Nuhun Jang, abang geus diubaran. Gen aya pasualan naon atuh jeung Siragapati teh. Ari pasualanna mah jelas lantaran eta Siragapati teh kapan jalma jahat. Sarua bajo laut kawas Abah nu kudu dieureunkeun tina kalaku kajahatanna teh. Jeung deui kuring teh boga urusan pribadi jeung manehana teh. Aya nu rek ditanyakeun bah. Wah, jadi kitunya. Wah, tuh ari rek neangan Siragapati mah keun. Abah sabarakan jaga rek ngabantu ka Ujang. Ku Abah bakal diantar susuganan. Siragapati teh ganjang katimu, ganjang katewak. Nya nuhun we ari Abah rek mantuan neangan Siragapati mah. Nganti ayeuna kahareup wayahna yeuh. Abah saparakan teh ulah jadi jalma jahat. Ulah arek jadi bajo laut anggur mah marulang we. Kalembur. Oh nya Jang, Abah Jang ji. Sabada ngabantu Jang wikeun neangan Siragapati mah Abah marek balik we kalembur. Arek eureun jadi bajo laut teh. Cik bagoran, Jangji bakal ngabantu neangan Siragapati. Pon kitu deui Jangji, arek eureun jadi bajo laut. Euleuh mitra wakosna parantos nyekapannya. Sakeula urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya mang salalana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.